Naon sih anu kekeresekan ku serak-serak. Allah bu aya beurit meureunana abusnya ke ruang tengah. Uluh, nu kekeresekan teh ieu, siga teh beurit tadi teh. Nya pada teh kali-kali mah hayang we ulah beberekan di imah teh. Hayang ngamanjakeun pamajikan da teh ngadangu ceramah Ustad Epi kemarin kan di Da aneh aya guludug ti mana ieu mah. Paling ayeuna hungkul ti tilepna teh engke ge moal kitu deui moal. nya doakeun ya teh atuh sing ieu sing rajin buta bantu ka kamu teh. Di nu masalah nu kieu oge da teh yang bisa tuh lapilepan teh tuh. Beres pan menang hayu tadi mah acak-acakan ieu teh. Asa aya nu aneh ieu mah, aya kahayang meureunnan. Eueuh kahayang. Ieu mah kade ya sok hese mun rek salat neangan sajadah tong dihanapnya di dieu. Apa itu keuna lah. Asupkeun kamar. Ieu mah aya kahayangnya. Teh gadenge ceramah Ustad Epi. Naon cenah? Sayangilah istri, bantu istri di rumah, mun keur rumah piring bersih piringnya kuat tadi. Kamu keur hees teh bersih kuat. Teu percaya isuk moal gara moal kieu. Ya doakeun ya atuh. Sigana ieu mah salah nginum obat. Optimis. Salah nginum obat ieu mah. Tadi yang darah komik jika itu keun heula. Asupkeun heula. Usur. Awas jatuh, awas. Awas kepleset. Tingali ieu getihan kamu mah di mana wae teh nya nyimpen ieu naon teh seumat panitih mana wae. Tuh kan. Kamu teh gogorowokan. Mana ngali? Tuh kan. Iya di mana wae kamu mah. Tina kerudung meureun. Ya gede. Kuat numpang teh? Nah? Hah? Wah, berat. Dosa kamu mah. Dia tong sosokan hayang. Kadi tuh kadi. Nah. Kadi. Mana ngali. Kamu mah tinggali. Nana. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Cing nyambung di kulitna. Wah. Moal sok. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, abis itu ada lain budak leutik atuh kudu ngomong. Ku betadin atuh. Ku betadin. Panah teh bisa bere teh ti Banten. Ku betadin lain kudu kitu. Teh guru bere teh ti Banten. Astagfirullahaladzim. Tuh emang bener ieu masalah obat itu tadi oge. Salah obat itu. Kayak geda ieu mah perih mimiti hungkul. Salapar beuteung euy. Kala hayang geusana beuteung sangu. Sanguna asa can nyamuk kitu ya da. Hayang dahar ieu. Aya ge kamari nu kamari sangu kamari sok rada baseuh. Sigana teh kumaha mun amek deui nya. Duh. Yang. Naon? Sangu aing yang dahar ieu. Masa sanguna tuh? Kan cek urang oge salah minum obat sih gugus mah. Moal mungkin. Sangu ieu, lapar ieu. Tengah poe kieu ampun can nyangu kamu. Abi teh poho can nyangu. Ye, teh geus nyelepan baju tadi teh. Angol ku kulutus deui wae. Ning ku kulus wae ngagoler wae kamu mah. Sangu eueuh. Nyari kumaha? Lu tinggal jadi kacugak terus abi kudu ngesal ke dinya gitu. Hah? Geus teh ye. Pamajikan nasi padang teh jeung urang we, urang salakina ka itu we urang meuli we sangu. Jigo we tuker tamah. Dek neangan nu nasi padangna nu ngora keneh, nu aweun dijieun pamajikan ame aya wae. Jigo neangan pamajikan tuker tamah ka itu. Anger kamu mah nyangu mumul wae. Layor salaki teh tuker tamah kitu lah. Kitu dikukut wae. Dia kudu tuker tamah bener. Nyeri deui teh si on dasar.